Alhamdulillah upami sareng arurang. Ayeuna arurang nuju di peristirahatan di masjid nembe atau sholat. Abi di dia sareng rencangan nuju aya di Resto Ledok di Yogyakarta. Jadi abi nuju ngantosan parasmanan. Salerkan jalma di dia. Lokasi di Brex itu kan di perjalanan. Nah, arurang aya di Candi Ijo. Candi Ijo. Alhamdulillah panas pisan. Alhamdulillah ya waktu parantosnya tos maju. Panas. Suasana kira-kira baraha aya kana 28 atau 30 derajatan lah. Soalnya di dieu panas pisan. Cuacana abi sareng piana ngangge biung hideung jadi tambih panas tuh. Ieu candina yang mereka dia candi yang bisa. Oke, iya badai heula aya pengenalan materi. Bye bye. Iya nuju aya di luhur tebing Breksi Yogyakarta. Jadi abi teh sareng rerencangan Ian abi dideng ngawakilan kelas 11 IPS 2. Iya keayaan di luhur tebing Breksi. Halo. Ayeuna atos dugi di Malioboro. Malam minggu nyawin. Malam minggu jomblo. Kamana jomblo? Rame di jalan Pinuh pisan. pisan. Ya nuju bade oleh-oleh. Malioboro kanggo di aduh gawas. Kago sahawin oleh-oleh. Kanggo Ser di jalan mari. Rame di Yogyakarta teh ieu kaayaan wangi teh nya. Rame pisan. Seueur nu dagang. Teu eleh Majalaya lah. Majalaya mah. Ieu teh duka jauh keneh, duka Nembe di Keraton Taman Sari masih keneh seueur perjalanan anak. Ngabring soalnya Mohon ngabring. masih seueur Jogja khas lagi. Oke, pikirkan deui kisah selanjutnya. Tonton tayo. Oke di dadah. Dadah. Fighting flames of fire hang on the Wilujeng enjing sadayana.
Iya, arurang nembe beres packing. Ibak. Sareng ayeuna bade beberes heula kamar di hotel Beberes tinggal kamar. acak-acakan. Atau acak-acakan masih kene packingnya mohon di Ayeuna teh arurang teh bade ngantosan mam interupsi mam tapi beres-beres heula ya soalnya di hotel teh masih kene pabalatak gitunya tak acan di beresan yogi arurang nembe beres ibak sarang packing. packing engke dilanjutkeun deui Di mana? di Lapatur. Lapatur Dadah. sarapan heula Kamuan rasun. Naik jeep. Pada angkatkeun ka tur mana di Lapatur di dia serombongan arurang menuju angkatkeun ka Merapi Lapatur. Yuk kita pakai helm Supaya menjaga keselamatan. sekarang udah pakai masker nanti sok begitu ana di rumah kepul sama nanti Sahur APG kedah di palastikan soalnya bisi kacaya babas kehan da babas kehan damai ya lanjutkan deui ke gimana satu gini lanjutkan deui kamu mau urut siap dadah. kan tadi teh atas di mana tadi teh di Museum Sisa Hartaku ayeuna arurang aya di spot foto batu alien masih sami di daerah Lapatur kenenya masih seueur gitu tempat-tempat anu sanesna tuh ieu kaayaan seueur batu seueur batu rame pisannya suasana di dia teh masih tapi panas panas pisan gitu kebul lah, lamun naik jeep kacida. teh nya lamun naik jeep teh kebul tuh seueur jeep spot foto batu alien teh kieu kaayaan ha tasah lajengkeun oke dilajengkeun deui hai tayo arurang ayeuna nuju aya di Candi tapi Borobudur tapi ya teh aya emang aya acaranya jadi tiasa tiasa lebat lebat tiasa lebat mana cenah
itu anu bade nganter ieu Jadi arurag mah cicing di luar. Di luar. Kuehingan tuh tinggal di dagang. nya ninggal nu dagang seueur nu dagang saya nu tertarik cenah sok we Nah, tadi yang mana? Mana itu tadi itu sudah. oh atas iya meni seueur pisan jalmi ya aya rerencangan di oge hai Yang gara-gara balik ya, ini orang tuh balik teh kayaknya putih. Terus jam berapa? Jam 11 soalnya. seueur pisan dia tuh tuh seueur pisannya ih. Make mana nyeun bro? Lara? Sudah tos atas Dugi dia lah nyangke dilanjut di mana Win? di Cewek terus uih dilanjut. nya ya aduh tas kieu ya kieu teh kiat ngupload aduh Dadah. sampai jam wangi sadayana ayana teh hari terakhir emang bareng ieu jadi di restoran rumah makan Yunani ya kayaan rumah makan Yunani seger suasana peristirahatan terakhir di rumah makan Yunani di Kebumen saat acara oge arurang teh tadi di pasar salak belanja oleh-oleh ke pasar salak Borobudur nah ditutup jadi ya langsung ya ramai pisannya tuh jadi ya anu ngomongi luaya ya Om Dedu ngakak garingnya kemarin keadaan di pemusnatan Yunani udah dilanjut dilanjut di pas di Ayadi ada bye